yang sampai datang sampai ini berat cah eta konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Sujud sujud Assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kalian mau kegiatan akan selanjutnya mereka pulang berbahagia karena bulan Roman bulan September bulan Kayu Bismillah surat Al-Surah sebagai satu maaf waktu kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik mah. Sambutan ke warganya. Bangku hajat. Stadion bagi. Ya kan kalau bolu. Dukungan sararea. Jadi dina waktu sieu simpulikan nuhunkeun ka para ibu, para bapak sadayana, para tos ngorbankeun pemikiranana, alhamdulillah ditampi hartana, oge tanagana, ya, itu nama gitu. Dulu itu belum jauh jadi samemeh namanya ada perlu asa. Kayak tanyakan pengorbanan. Insya Allah jazakumullahu khairan katsira. Allah mu'adzim sagede leutik naon oge amal saya dibalasku saya amal goreng dibalas deui kudu goreng. Jadi sing-sieun ketika berbuat goreng walaupun saeutik tausiah di pangesa guru urang sadayana siapkeun konsentrasikeun dan hantai urang kecil urang kakeun. Jadi ketika orang wih di teh aya nu nyelap gitunya yang amal dan urang sadayana sok bari nyantai dari gitunya ngalut bisa diakeun gitunya sok bari nyantai tapi konsentrasi salajengna mangga kahaturan nyaeta guru simpul khususna waktu sinar tempat disangakeun. Siap. Siap. Tos ada. Cantuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahil azim biwajhihil karim min syaitonir rajim wal malaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'mamil kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin awsufil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladina tanamu daruzati aliyati wa sabaqo wa nasruti mahati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji rawuh syukur melaksanakeun kehendak Allah Subhanahu wa taala pamanadina ieu waktos urang sadaya tiasa calit nadieu haflah mubarakah insyaallah pinuh ku karomah karayan izin Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa calit nadieu makom kulillahi ta'ala sing jadi wasilah bikin urang sadaya kenging ridho rahmatul maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termudah-mudahan urang sadayana wabil khusus ieu hadir umum kana hadir luka hiji urang sadaya tekendat-kendat jeung Allah teh tawil umur sing dipanjangkeun umur dan taat ibadah ka Gusti Allah. Luka dua ngadoa ka
Allah teh teu eureun-eureun urang teh hoyong digampangkeun deui rezeki na kanggo pibeukeun ibadah. Nu katilu teu kendat-kendat ngadua ka Allah Subhanahu wa taala urang sadaya sing kalebetkeun ahli-ahli na surgana Gusti Allah. Nu salajengna terutami urang sadaya nyongkeun bimbingan ti Gusti Allah di dunya hoyong dugi ka para jaga yaumul akhirah. Shalawat biwala wassalam mugia salame limpah curahkeun ka panutan alam junjunan urang sadaya Dopang saena jenengan yakni Habibana wa Nabiyana Nabiullah Nabiul Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah para wargina, para sahabat, para tabiin tabiat dugi ka urang sadaya sebagai umat Kanjeng Nabi nu taat tumut kana ajaran Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun umat Kanjeng Nabi digupai jaga yaumul jajah liwah urang sadaya kenging syafaatul uzma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sadaya kaum muslimin wal muslimat anu mulia atau dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipayun atuh sing kuring ngaturkeun nuhun terutami ke peraturan acara pembawatul parantos maparinan waktos kanggo cumarios di ieu makom di Araraga memperingati Isra Mi'raj wabil khusus anu dipilih. Wabil khusus hadrul kiram para alim ulama, para asati, para asatidah, para jenengan, para kiai, para solihin, usahanya pusing dihormat. Wabil khusus oleh Bapak RT sok sanes paringan pot bukan Pak RT beserta jajaran dan buka anggota RT usahanya pusing dihormat. Oke, wabil khusus para ketua Karang Tarunana Nusa Birau mesti berhormat umurna Pak Wardi Sadaya Nuya Calik di tempat Nusa Birau Muslim Kuring dihormat. Hadirin wal hadirat sadaya kaum muslimin wal muslimat anu mulia Allah Subhanahu wa taala. Urang dina ieu teh sejata di Allah. Wa ayana dina sasi Rajab teh ternyata pinuh seueur ku barokah jeung berkah di Allah. Kuasa itu urang sadaya sebagai umat Kanjeng Nabi teh nu pantes tur payus pikeun urang sadaya nginget-nginget ngeling-ngeling bieling atanapi memperingati diisrokeun sinareng dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami urang sebagai umat Kanjeng Nabi ambil hikmah Al-Isra Mi'raj sepanjang perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi dulu diingatkan Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Baha suci dat Gusti Allah Subhanahu wa taala parantos ngalengkahkeun ngajalankeun ngaberjalankeun hamba Allah anu mulia data Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa mangrupikeun salah sabios perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala pikeun nyampurnakeun ibadahna manusia tegasna umat Kanjeng Nabi. Kami urang hikmahna duwi ka ayeuna eta alhamdulillah. Di bumi masing-masing kaya masjid Isra ibu bapak pemuda-pemudi sepuh para alim sadaya
Itu Isra urang abdi ti paling kidul ka paling kaler paling tongo paling lebah di tengah-tengah esnuning urang teh banget bingah kalintang ti sebagai umat Kanjeng Nabi ku cinta ka Kanjeng Nabi terutama Kanjeng perjuangan memperjuangkan umat di antaris mangrupikeun pikeun sekidina ubudiyah datos arapal Isra Mi'raj mah tentang sholat dan sholat tekan aya di atas anu sholat aya anu karek sosolatan sholat nusu anu karek baik tos alhamdulillah patak segi mangrupikeun hikayatul islamiyah bahwa ibadah teh kabagi tilu hiji ya'budullaha minal khaufin hiji ibadah teh kareku sieun aya sieun teh ibadah sieun ku azab Allah sieun ku pangancamna Gusti Allah nepikeun ka nyurucurkeun ti soca banget sieuna banget izin ku Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk anu makhluk anu lemah urang sadaya ngarumaoskeun kaum anu lemah segala sesuatu apapun urang mah angin syariat hakikat di Gusti Allah padahal di mana la haula wala quwata illa billahi aliyil cirina serah sumerah diri urang ka Allah Subhanahu wa taala malah mandarkan hoyong kenging pitulung di Gusti nu kadua ibadah teh ya'budullaha dina rojain jadi jalma teh aya ibadah teh karek ku aya pangharepan karena naon aya buruhan gitu jadi lamun ibadahna teh abdi pada hayang diburuhan hayang keng buruh ti Allah Subhanahu wa taala teh pada urang tong ngarep-ngarep diburuhan ku Allah yakin Allah bakalan pasihan buruhan karek pangharepan we urang teh udah segi sholat teh urang teh pangharepan we ngarep-ngarep seperti sholat hajat karep teh pangabutuh gitu usaha di kota sholat hajat al sebabna usaha komo di calana punten gitu ya pan urang teh ngarepkeun hayang loba nu meuli gitu hayang seueur nu meser urang teh gitu anu sababna pasti bakal boga buruhan bakal boga bati ta urang oge salat teh anu karek aroja diharap aya boga kahayang we pangharepan teh hayang menang bati pos alhamdulillah ngan urang tong inget-inget bati anu sababna nu bae ditu mah sok inget-inget aya urang nu salat ucap kaliwat teu bimbinganna kaliwat contoh seperti itu. Jadi kumaha tu kalituna ya budullah minal hubbin kalituna aya ibadah ka Allah teh banget cinta ka Allah Subhanahu wa taala sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang teh kudu dihubbi. Ku cinta ku resep anu karek resep nawungkul kitos alhamdulillah minimal resep heula atuh urang itu. Dan ibadah teh anu resep, anu teu resep, salat teh anu resep, anu teu resepeun, salat teh kitu. Rupa-rupa eta teh. Batak di antara anu tilu eta nek milih tiluanana atau antara pilih hiji dua itu. Ya. Ngan itu kusabab kehidupan jalma mah beraneka ragam. Aya nu banget sieun ku Allah, sieun ku pangancam Allah, sieun azab Allah. Aya nu hayang ibadah teh karek boga pangharepan we jeung pangharepan. Aya nu ibadah teh resep bener-bener dihubin aja cinta ka Allah jeung Rasulullah teh resep. Tah pomok bae dina sasi rojan ieu pinuku barokah di Allah Subhanahu wa taala sehingga urang ge sebagai umat Kanjeng Nabi anu awam apal jadi kubarudak sok didawamkeun sok dinadongkeun duana teh
Allahum terus ala salawat sayyidina Muhammadin bibil qulubi wada sok kacarageun akibat wa abiyati wa sifaiha wa nuril absari wa doana Allahumma bariklah fi rajaba wa sahbana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana Allahumma bariklana fi rajaba wa sahbanan wa baligna ramadana wa hasil maqasidana sekali lagi Allahumma barik lana bi rajaba wa sahbanan wa baligna sholawat tibil kulu becarageun hate urang nu geuring hate sing cageun nu geuring lahir sing cageun nu geuring besak sing loba amin si tarik amin babesak si tarik gitu depan urang teh sifat manusia mah aya cageun aya geuring aya susah aya bahagia aya kurang aya cukup itu sih jalma gitu. Orang daripada yang cager hati dia doa hati Allahumma sholli bil qulubi. Bukan dua doa dina bulan Rajab Allahumma barik lana fi rajab wa sabana Allahumma nun Gusti barik lana fi rajab mugi Gusti sing dibarokahan dina bulan Rajab. Matak bulan Rajab mah diberkahan ku Allah. Tiap kampung Rajaban, di mana aya Rajaban pasti aya opieun. Jangan bener opieun. Di mana Rajaban teh pasti aya opieun. Itu barokah dina bulan Rajab. Pan ibu-ibu teh isu tangting tang nu ka pasar. Di pasar teh boleh ieu sebab penting rek Rajaban alhamdulillah. Menang saha eta teh menang sararea di mana rezekina nya urang teh gotong royong usaharea da sabab hayang kabarokan dina bulan Rajab. Tausieuh ibu ngaluarkeun bapa rezeki ageun alit lillahi ta'ala insyaallah Allah bakal barokah. Kata barokah bulan Rajab mah alhamdulillah we. Aya cau, aya cai, aya cikopi, aya belum. Coba lah melain bulan Rajab tong ngariungkeun poe isuk di bulan Rajab tapi teu di kerajaban aya mah aya paling cukup ku cai unggul. Tapi hebatna dina bulan Rajab alhamdulillah sadayana umat terutama umat Islam berpikir bagaimana caranya kita bisa melaksanakan Rajab. Di mana urang ngayakeun Rajaban pasti urang mengeluarkan biaya. Di mana biayana tina saku. Niatna atas sodaku, di atas sodaku. Insyaallah tajidul khair bakal ditambah-tambah kahadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dikasih ibu-ibu bapak-bapak sadaya ngayakeun Rajaban di tempat ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing ditambah-tambah rezekina. Sing ditambah berkah panjang umurna, sing tambah berkah soleh keluargana, sing disehatkeun lahirna,
sing disehatkeun batinna. Amin. Sebab ketika urang sedekah jadina kahadian ieu maka 70 panto balai ku Allah bakal ditutupan ketika urang sedekah lillahi ta'ala. Oh mau bulan Rajab. Jaba urang-urang ilmu, jaba urang direusihan lahirna, direusihan batinna. Alhamdulillah. Patah Allahumma barik lana fi Rajab, Gusti di Rajab sing diberkahan. Anak incu abdi sing diberkahan, guru-guru abdi sing diberkahan, keluarga abdi sing diberkahan, caroge bojo urang kali sing diberkahan wa Allah Subhanahu wa taala wa sahbanan jeung kedina bulan sah. Tuh, Allahumma barik lana fi Rajab di mana bulan Rajab berkah di Allah Subhanahu wa taala sehingga kadituna bulan Saban. Lain bulan Saban teh urang mah bulan Ramadan. Geus tang ibu-ibu mah tereh puasa. Biasana kitu teh. Di bulan Saban geus tanggal 15 kali teh geus berpikir tang ibu ulah tereh urang munggah duh di mana pancen Allah teh geus dibarokahan aya we bulan Rajab jeung kadituna urang rek puasa teh alhamdulillah di mana can boga duit keur munggah pangkah hayang jadi jualan boga itu kalau sababna tadi balik lana biar Rajab masa bulan taala alhamdulillah tuh. Tah dina bulan Saban teh dibarokahan deui ku Allah teh di mana tanggal 15 teh urang masuk ngarariung. Ngadua ka Allah munajat ka Gusti Allah nyungkeun panjang umur barokah rezekina sing ditetepkeun iman Islam. Tuh. Ngariung deui wae urang teh biasa masuk ngariung tumpeng geuning biasa nama kitu. Da osok urang mah nya mun boleh teu osok tara berbiasakeun gitu ya pan kudu loba ngadoa urang mah di mana loba ngadoa insyaallah di mana loba doa mangka eta insyaallah di mana ngadoa loba komo 40 hiji jam nu ngadoa mangka istajib aya dijabah ku Allah doana pan urang teh hayang dijabah ku Allah doana teh parawan sana Nabi doa nabi Allah membarik lana fi Rajab wa Saban wa barik lana sing nepi Gusti ka barokah di bulan Rajab teh jeung Saban nepi ka bulan Ramadan. Udah 3 bulan anu hebat atuh. Di ka bulan Ramadan teh pan urang teh di mana rek munggah barungah salarea. Geus sapoe, 2 poe ka 3 poe geus sadang urangan. Terus da tengah-tengah tang deukeut ka lebaran teh geus gauleng we wae. Barudak can meuli baju. Hidung barudak bageut bae. Can kabere meuli baju anyar. Gitu ya. Budak sakola bayareun. Loba we dituna. Tapi hakul wa enal yakin maka di antarana cek Allah jeung cek hadis kanjeng cek doa hakikat Subhanahu wa taala wa balikna Ramadan tapikeun Gusti kana bulan Ramadan maka dina bulan Ramadan tingkatkeun ibadah urang da alhamdulillah nu boga nu teu boga nu tengah nu pertengahan kehidupanana anu dihanap nebikeun kana di luhur ih bunga alhamdulillah. Tah di mana geus bunga qad ablahal mu'minuna cek Allah si bunga we kusababuran jadi jalma anu mukmin itu anu mukmin mah tuh Allah teh dibangjakeun dibungakeun dunya jeung akhiratna mugi-mugi urang sing kalebetkeun jalmi anu mukmin mungguhin Allah Subhanahu wa taala gitu. Hadirin hadirin sadaya kaum muslimin wal muslimat dina bulan Rajab anu mulia-mulia Allah Subhanahu wa taala. Urang teh kacida bingahna kacida mensyukuri kana nikmat jeung kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Tahun kamari Rajab kamari aya geus Rajab di aya. Urang teh ngitung umur asa angel bunceng-bunceng ibu-ibu bapak-bapak abdi jadi asa angel lagi pas ngaca teh Gusti rada
rambut jadi bodas, kulit rada keriput saeutik. Dina tadina ganteng jadi teu ganteng. Waos beres teh calpok. Geuning Gusti geus dikurangan kanikmatan teh Gusti. Sedengkeun hirup urang can bisa keur bekal ibadah, engke urang sambureun jeung engke. Jaga air juga engke. Can boga urang sambureun teh ibadah teh karek siga kieu, karek dae, urang karek resep teh lolobana teh ibadah teh karek resep. Itu. Tadi mana urang resep kita alhamdulillah tapi tetap urang teh kembali deui cek Allah qad aflahal mu'minuna sing jadi jalma anu baca jeung kami geus ngabacakeun ka jalma anu mukmin sing jadi jalma anu mukmin amanah yung iman. Si mapu mukminun ka ditu. Jadi jalma anu mukmin urang gitu. Anu mukmin teh anu iman ka Allah, percaya ka Gusti Allah, hakul yakin ngayakinkeun ku hate diucapkeun ku lisan dibenerkeun ku hate yakin segala sesuatu ge pasti ada jalan yang terbaik pikeun urang sampai amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh gitu. Kumaha jalma nu win ka dituna walladzina hum bi sholatihim khashi'un. Jalma nu mukmin teh jalma anu ngalaksanakeun dina segi ibadah ka Allah khoshiuna anu khusyuk. Ai urang tos jasa khusyuk teh acan. Hese khusyuk. Rumaos urang masih kene beneong hatena urang. Rumaos urang mah hate masih kene loba cungkrang cingkleung hayang khusyuk teh hese mah. Dah nuhusuk ka Allah mah atuh di mana depan teh dikeun ka ngacrahkeun jimata teh lain jimata kabungah kasedih tapi rumasa diri urang loba dosa. Rumasa diri urang teh loba kasalahan. Gitu. Hayang husuk teh gitu. Keun basukan sapotong atuh urang jadi jamaah mukmin nonon masayana kalau munajat teh. Dah dina intina mah dia teh hayang husuk salat teh urang itu bata Kanjeng Nabi berjuangkeun salat dina sasi Rajab teh dina 50 lebihkeun ka di kalimat 5 kali sapoe-sapoeting teh supaya naon qad aflahal mukmin supaya bararaja jadi maraneh umat kami jadi jalma anu mukmin. Bata nu mana cek Allah tadi khoshi'una sing khusyuk. Mudah-mudahan can khusyuk ge urang sing biasa khusyuk belajar khusyuk. Itu tayyib awal besar. Jadi tidak sholat lagi udah tong burung musuh gitu burung kalem nyantai. Jadi kudu aya tartibna sok anu kitu geuning punten-punten ieu. Ada abdi masuk lagi dah. Sebenarnya di daerah urang teh aya di urang. Mereka masjid jangan balungan teh. Terus kahareup, jeung teh Allahu Akbar. Mana atuh tartibna salat ya mana atuh sunahna salat nu wajib teh nu maneh itu supaya meunang kabarokan antara wajibna jeung sunah teh kapapai tartib intina mah Allahu Akbar cek urang cek biasa kitu iraha niat teh jeung kumaha tata carana katartibanna jawabanna cek aya nu kitu di luar ge kuring mah geus niat ari nu kitu mah lain niat karek nyaritakeun dan niat mah muktaronan dipilih ada muktaronan dipalihi migawena kudu dibarengan. Contoh bapak rek macul ka sawah Pak cek di bumi teh niat rek macul henteu macul cicing au ini ka sawah teh can karek nyaritakeun tak angkat ka sawah urang teh moal pacul geus kapan pacul teh curup ka serang bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar cepok urang macul tadi niatan Gusti abdi teh niat macul hayang angeus teh 2 kotak 3 kotak contona tak eta dibareng kitu tak urang ge salat seperti kitu jadi kudu dibarenganana ku dibarengan jeung urang niatna jeung perilaku urang migawe eta salat teh kudu dibarengan jeung praktekna. Pamisal sepuh kapuku mah takrekna eta salat teh kudu bener nu 17
nah 2117 teh kudu bener. Cek bapak tidak ada, cek ibu dari apa 17 teh keun bae dapal tidak geus dilaksanakeun. Ngan dapal hiji-hiji na kata gitu. Hiji urang niat buat takbiratul ihram. Gitu. Nah, contoh urang takbiratul niat lah, takbiratul terus urang takbiratul terus urang ka mana? Maca suratul Fatihah. Nu jadi baca kabeh ngan pada dapal hiji 2 3 4 17 nah pada dilaksanakeun urang. Bios dapal oke. Nu penting mah urang niatna sing ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Lamun keur salat depan urang mah ye contona ye punten ye abdi teu nyaoskeun sanes ketika komo embutan keur papaliut mah keur salat teh. Ya. Tapi Allah. Ketika kalimah Allah depan pikiran mah itu. Terus ibu Allahu Akbar. Aduh, naon susuhun cari susu, canyamu salaki cari sampah loba we. Aduh suka dari kalimat Allah, pantang dari kalimat Allah niat kaula sholat. Dan begitu Allahu Akbar kajol brai we kadina tengah gebaya tuh. Allah, nanti Allahu Akbar kade punten. Allahu Akbar. Betul Allahu Akbar. Brai dina salat mah heuda si eta setan ngagoda ka urang inget ieu. Ah, lupa beda pikiran eta sawan-sawan. Patak hese dikusut ke urang mah kitu. Mugi-mugi ku Allah sing dihampura amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu hayang urang jadi jalan anu mukmin. Gitu. Waladinahum aniglawi mu'min. Jalma anu mukmin teh nu mana jalma di antara nu mukmin teh nyata aniglawi mu'minuna ulah loba balagaan gitu. Jeung ditemongkeun ka cirina teh balagana teh tadi teh salat Allahu Akbar. Kudu kudu niat teh rada balaga gitu teh. Salat gitu teh. Kudu tartib salat teh gitu. Timimiti urang ayeuna nepikeun ka urang awe salam anu kakatuhu urang kudu tartib di atas salat. Tong urung gusuh dina bacaan urang kudu tartib. Karena betul tartib mah urang ge contoh macul bisi ka pancong gitu kan. Lamun ngoren kudu bisi parang eta coba lamun tartib mah urang. Insyaallah bakal salaman. Tak urang ge atuh belajar we tartib sakedik-kedik. Masa urang hoyong salamet dunya jeung akhirat. Itu zaman mukmin. Kumaha deui zaman mukmin ka dituna? Walladzina hum li furujihim hafiduna. Jadi dengan katiluna jalma anu mukmin teh eta jalma anu tiasa ngaraksa ngajaga farjina. Itu si tiasa ngaraksa farjina. Elang urang jadi jalma anu mukmin teh. Kadang-kadang punten ieu mah contohna artis. Artis panolak kemana we. Manehna mah dibudian sapotong. Sebab lamun teu kitu mah payung manehna mah teh kitu. Mah payung kaduit teh. Lain ditutupan cek Allah ditutupan eta orang ditemongkeun we. Masa artis eta. Da artis make kolor malah eraheun atuh sok tingali musa artis dangdut gini lain fanatik ka artis dangdut lain ieu mah kitu. Ngan lamun jadi jalma mukmin tutupan da anger. Bakal payung lamun urang alus soranna sanajan ayeuna make tutupan contohna ai goeng patut masalahna apa ya tasing bisa ngaraksa panji boh awewe boh lalaki oge sing bisa nutupan auratna naon sababna eta teh mustika ti Allah nu Allah Subhanahu wa taala nu kudu ditutupan urang eta pek dibuka-buka urang pangutakeun kaaiban sorangan. Na'udzubillahi min tanjama mukmin memang kesan gitu. Gitu. Ada ciri-ciri abdi teh iman semua iman teh nu mana atuh. Gitu. Nu karek daek beuneu karek bisa saeutik beuneu wallahu.
Zaman umumin mah nyata nutupan bisa nutupan aurat. Bodina keur salat tutupan aurat. An keudina salat oge beda. Ke lalaki ke awewe. Carana ge beda. Ake pakaian ge beda. Gitu. Ari abdi sok tinggal pengalaman. Pengalaman kumaha nu salat anu kieu. Istri teu make mukana. Kaos lalaki eta salatna lain fanatik ieu teh ngarti teu kitu kan awewe mah yeuh ti dieu nepikeun ka handap ila wajib wal kafaini iwadil jeung ieu buker salat ieu mah salatna teu make mukana make tiung make baju anu geus kitu masyaallah ngan anu dari fanatik pakai beda berenang gitu ngan cek hati teh mah istighfar dan ngarti teh kan hukumna gitu pan bener tutupan atuh matak naon nginjeu teu bawa gitu sering ibu dengan gitu teh kadang mah aneh gitu aya anu salat teh kieu dina salat teh urang ngimam mamahna mah mungkin ngamamung masing-masing kemarena di tukang aya gitu. Urang tadi ngamam asara urang ka zaman kitu mau taharin we. Sabab naon teu saha teh jeung sadaya urang nu apa urang ilmu urang teu saelmu jeung urang. Beda pemahamanna. Patak berbeda-beda pemahaman di segi ibadah itu berbeda beda. Seperti itu istri katanya gitu. Kan ada pampekan pada umum gitu pakai lancingan pek gitu. Ya mbak istri, air lancingan panjang gitu. Lancingan panjang. Acuh panjang tiung weh ungu itu cinta jauh bikang gitu dia gitu dan disebutkan di tukang itu dari siga awewe dia harus siga awewe hari pakaian siga laki kan itu pantas awewe jadi segi ibadah teh nu kudu bisa nutupan orang ila wajib apa ini pujian pandangan istri gitu pada takbiratul ihram beda hari awewe mah laki mah dibuka lamun awewe mah tong dibukakeun karek teh kieu Allah ulah dikieun bisa katingali gitu lalaki bakal kudu kieukeun Allah kabuka kelek teh pampeget mah gitu menang urang hasil menang urang padahal sebagian jadinya aya hak nu urang kudu dikaluarkeun eta jagat dek hasil tanina dek hasil urang jualanana hasil urang usaha wajib dikeluarkan lamun urang hayang jadi jalma anu tah di mana jalma anu mukmin kaditune mangka sing bisa kebahagia dunya jeung akhirat lamun hayang bagja dunya jeung akhirat teu mana al ikhlasu bil ibadatin tina segi ibadah urang kudu ikhlas lillahi ta'ala kartos udah ikhlas ngaos ieu angkat hujanan ikhlas mau payung ikhlas si ikhlas lillahi ta'ala keluarga rezeki kerojaban ikhlas bukit gua emosi digentosan aku dilipat-lipat insyaallah keikhlasan urang eta bakal ngasilkeun kebahagiaan kebagjaan dunya jeung akhirat teu urang teh hayang bagja hayang bunga dibungakeun gitu atos bunga teh acan ibu cing ibu tos bunga teh acan bapak-bapak tos bunga teh acan tos bagja ibu teh acan bapak tos bagja teh acan tos dibahagiakan ibu ku bapak teh acan atos alhamdulillahirabbil alamin nu kabaraha bapak-bapak ieu mah puntennya atas yang dibahagia bahasa eta mah cenah di pengajian can jawab teh sabab naon sieun ke ka bumi ilah geus dibagjakeun alhamdulillah sing dibagjakeun ku bapak amin ya rabbal alamin atos ibu ngabagjakeun ngabagiakeun si bapak cacan atosnya alhamdulillah mangga syukur, mangga nyangukur, mangga sakarupa pokokna mah teu kudu dicaritakeun nya ieu mah dibahagiakeun ngabahagiakeun suami itu wajib ke istri kudu. Kartos. Osok baut osok.
Sok aku beda sok. Sesirian wae urang tidak normal, aing wae dan normal gitu ya. Gitu. Nah, ya. Sing bahagiakeun suami urang, bahagiakeun cara ge urang ku sifat budi pekerti akhlak urang, kan jadi suami urang kudu ngabahagia kantos. Ya, naon teh ngabahagiakeun. Usaha laki urang angkat usaha osok dibahagiakeun. Cik ibu osok tara. Osok suntangan tara. Tuh tara jalan jujur ya. Osok sun kening tara. Masya Allah. Apa urang teh hayang meunang ridho cara ge urang? Gimana cara ge urang?